Jalan gua kasusurian. Kuat yakin, kuat aku. Udah harga ini kuat kalian. Halo Kang. Luikan Kang tuh. Ramai dia ngelepoan itu. Cai. Cai kenapa dia? Ripo manusia. Ripo. Dengan yang berita kalah. Ada jadi klik betul nggak sih kita? Kuat. Jangan Kang, guys. Jangan. Aduh. Udah kuat kan. Cai. Banyak aku gitu. Ada acua. Pinggir tuh. Kopi. Main bawa dongeng di mana itu kan? Tiaki Juanta. Tapi kan gitu, nah cerita dongengnya. Tragis ya kali. Tragis. Udah dong karunya mah aki-aki bulan puasa deh kita bulan. Nah, aku mah tata nih. Terus kita bulan aki-aki. Beda naon itu? Pan kepila. Teh geus salat asar teh meureun dug sare. Bulan puasanya. Bulan puasa itu teh. Ai lilir pipoekeun. Jol cetrek ka lapang sholat adan. Allahu Akbar. Aki-aki itu teh. Ari barang ngareret karena jam 4:30 da ieu mah keur latihan. Main maghrib. Atuh eta mah anu puasa barang kamu ngawapkeun kue, minum mah. Formalnya. Hormat eta aki-aki udah ka ditu kari. Tega eta nya. Aki-aki. Nu lolongnya Udah. anu lolong teh meureun duaan eta mah. Orang kampung. Aing cek nolong itu wang nyangan duit yuk. Ka mana ka kota. Mapa jalan setapakan anu dinyanyi Sudarso. Di mana itu teh? Mapa jalan setapak ujung ka Cilemur teu karasa capek ada pogo aing naik ojek. Hujan angin dordal gerap teu aya pisan keniuhan sok sanajan awak lag cucut teu paduli ka jenting deuk ngarongok anu ngora siga nu kolot teu apaleut. Anu nolong ka hiji mawa itak, anu nolong kadua lempang kan tak-takna. Kieu we. Ai di tengah-tengah aya tangka kalapa. Ai nu bentang mah nya mikir we kieu nya. Ai nu nolong kieu we lempeng. Kunaon we? Tidak aku lain. Aya tidak goreng eta. Pas. Saha eta silakan tidak goreng kan? Lain orang lain kagok teh kesian. Cek anu lolong hiji teh kunaon we? Tidak aku mun heulu. Goblok abang aing teh lolong. Eta nu lolong ngocobrak we. Tidak gor kanu naon? Dicabakan kita tangkal kalapa. Nah si aku bisa apa teh makan aing mah aku bisa bentak. Gore sia di lolong ti awal eta ti alakhir keneh. Eta teh tangkal kalapa cing tempo kaluhurna ya kalapana weuh. Goblok apaan aing teh lolong. Eta nu lolong ngacoblak. Bu atuh urang teh hana angin hayang nginum. Sok urang naik manek cicing dihanapeun ulah dihanapeun kalapa bisi katinggang. Sok luak lieu keula bisa aya bogana. Ai siapa aing teh lolong. Anu hiji celengeut di dieu nya hanapeun ka anu hiji deui angsrot naik angsrot teu apaleun tangka kalapa teh ka bentar guludug.
Panawana naon barang maksud yuk koleong malukan nunungguan teh kalapa meureun nu teu bebet tang euy dia euy ata nu teu bebet meureun hayang-hayang eta kiih meureun kana pun apeupeuh euy diinum lebab mah anjing kalapan nang geus kolot asin puguh cikiihnya yang anu ngaibut telewe kungkul bener aya sahadi emang gitu kan aya artis papan atas Allah manehna teh parantos gagungan Yusuf waduh Yusuf naon cenah Yusuf YouTube oh YouTube kena di subreng meureun nya nya naon cenah eta teh channelna teh si mana horeng bisi penonton hoyong terang mangga orang panggil wae atuh nah cenah kan mangga kapayun artis nanti aya artis gitu cenah eta sanes kan kuntil anak cobi cenah artis teh ka mana cenah aya tuh tapi kan saya carinya kan engka ieu mah surprise spesial mana atuh anggoroannya buruk Allah saha cenah kan ieu teh artis teh kan punten anu gelem mah di ditu we iya kan artisna meureun ada tadi mah sigon aing teh Afgan alah APT mah api gelo iya meureunnan tapi cobi atuh ieu deui panggil deui atuh karunya eta nya jelema nya nepi Geus aing we apa aing. Geus kabung era ieu. cobi artis Gitu aing. oh eta kita iya tuh sih cenah yang mikna ya karunya nya cing atuh buka topina Amung. maskerna cobi maskerna supaya penonton Supres cicing heula ieu teh. sok perkenalan heula Kenalan heula nya. Kaca cado hela di dia teh bikin amit kalamenta hela Aing teh ngadagoan di tukang nepi ka sarupna. nah tadi beres nek Eueuh was snack kopi acan ge eueuh. Ariana nya eta jelema damun panggil mah didagor Para ropet orang dieu. Tidak. tani pap aya snack teh ngan macok galak Oh eta mah orang. Snack ieu eta mah. Aduh, sok Nuhun sambutan pisan, ya. hela aing geus di dieu. hei bahasa najaga eta teh murang kali Oh, hukul sumuhun. Sim aing geus di dieu. abdi gitu Abdi nya. Abdel terus di dieu. Abdel deui astagfirullah di bale do bae geura Ampura. Abdi di dieu. Leresnya? Leres. Abdi di dieu alhamdulillah tos tiasa katepang sareng wewengkon Indramayu atur nuhun pisan. aing itu juga Indramayu ieu teh Cidadap beuleuh Cidadap Cidadap Indonesia teh meh. eta Garut Pantesan eueum na peta ge. Teanga dina Google Map di dieu teh. Negara raekeun. bener eta teh Bener atuh. wah eta mah Google Map noge Google Map palsu meureun Oh iya kita buka HP udah. Aduh di kampung Di kampung. Cidadap. Cidadap. Tadi kuring teh ngadenge. Aing teh ngadenge. Eh. Abdi teh ngadenge. Cenah ieu teh pembukaan peresmian naon Giri Raksa. Tadi pembukaan aku si Deden Saipudin. Cici eta teh Oh temenan. temenan Tapi bener si Deden mah. Mun kumaha? Kang Deden Kang Deden. eta teh nu ngayakeunna Oh, nu ngayakeunna. lain si Deden di situ diberi pamanyer Oh ngadenge tadi dihiras sampai. kok geger teuing Pura. Mana si Deden ya? Aduh, iya ya. Si ampun nakal ya. Salam dewe sawer-sawer. eta teh papendak teh jeung Bapak Lurah Tenang, masih hanaon
temerenan naon sarua. Tari kieu teh pola. Aja Bapak RT tadi. Perdak sami teh kaduna naon deui cenah. Astagfirullah. Ngalangsa ieu. Sok atuh. Kenalkeun heula. Kenalkeun heula nya. Nya nami teh saha bade naon ka dieu teh? Heeh. Sahampura. Sahapunten ieu teh ngangge masker. Lecek pemerintah oge urang teh kudu make pro kontol ke semua. Lain pro kontol lain sih kita udah budak penting. Udah bener sok geranya. Sok gera dieja agar aku pancepot. Pro kontol Sarua kan. Pro kon kesehatan. pro kontrol di Protokol kesehatan. Ya sampunten. Berarti buka wae gitu. Buka wae. Aduh arara teuing gitu. Eta kada aja gak aing teh guntil anak. Aing pas ngenteng lieur. Ada anak itu aing. Aduh. Kenalan sakit bisa wes hari kemeh ya. Aduh. Hampura aing ya. Apa dihampura? Tuh nepangkeun heula apa kitu nya? Nepangkeun heula kami simkuring Aji Raga Pamungkas. Pamungkasna ilmu. Cicing terus udah ngomong segala kenerangkeun ieu teh. Aji teh anak jenius Indonesia. Tepuk tangan atuh. atuh. Menang mikir kasarean. Tong keprok lain japati. Ari Raga teh ramah jeung ganteng. Raga teh ramah jeung ganteng. Ramah jeung Sakitu eta jiga jahe menang mekrek. Leuwih hade kene jahe menang meprek. Ai, aduh, nempo beungeutna jiga cangcut. Waduh. Salempak. Bentengnya jeung cangcut. Naon. Raga eta ramah jeung ganteng. Ramah jeung ganteng. Gantengna gangguan Teuing di bawah mana beja nama di radius 3 kilo cenah. Tinggal ieu jadi kasep cenah kitu. Oh, eta teh nu kapirpenan ku TikTok. Teuing ngolong teh apa bener. Duh karunya nolong bejakeun wae. Entong. Ramah jeung ganteng cenah urang teh, aing teh, abdi teh, aduh jadi. Lupa campur cenah. Amun abdi, mun aing. Amun singkuring. Tong diturut ta Ya. Aing teh. Tong Abdi nya. Aduh. Nyium nana itu teh. Abdi teh. Larasnya. Salapah gedang pisan. Abdi teh beja nama sok ditinggali teh garang. Garang teh artina naon? Ke garang mandi. Oh. Garang. Garang Garang cenah maka tinggali antara mandi. Ngomong keur halodoki mah. Sisa cainya. Asah cai bisa. Ai paling lihat di mana? Heula hiji teh Pamungkas encan. Pamungkas encan nyawer gitu. Encan nyawer teh sarua. Pamungkas teh terakhir bungsu abdi teh. Ibu bapak bungsu. So aya geuningan paripaosna nya bungsu bangseot kabagian susu peot. Dukan naon abi Eta meni resep ini. Kang, bener ya dia. Mas, aduh. Hei. Sakuan ya. Ada gerak kamarinya aya artis nampa duit isuk teh kan keren truk. Mendingan gapekeun ka dewek. Untung aing artis. Gapekeun ka dewek. Sok atuh ieu. Aya wae. Aya. Aing mah keur hiji-hijina. Bae eta mah biru urang mah hayang beureum. Ayo nu beureum. Bukan we beureum. Seberiji nu beureumna. Nah 5 wae mah. Beut aing ge beureum. Teu nyangka nya. Tah, Pamungkas kitu nya Aji Raga Pamungkas kitu. Ai kana eta teh resepsi naon? Urang abdi Ya. Sagala we seni mah. Oh, sagala. Heeh. Nyalung biasa. Nyalung teu. Reom. Henteu. Wayang golek. Henteu. Nyanyi. Henteu. Asya goblok naon atuh becusna. Ya urang mah seni kahirupan we. Ieu nganggur. Pengangguran gitu. Pengangguran gitu. Saplak lockdown. Saplak lockdown. Aing ceritakeun kumaha eta teh corona teh da mun aing mah mun papangi di corona teh hayang ade. Heeh cenah corona teh we.
Eta kabeneran nah kamari nu lalajo TV nya anu ngalajo TV corona. Beureun manehna teh non bahasa Inggris nate nervous deg gitu. Beureun isuk teh maot. Kagereng truk. Cik atuh. Teu dirinya ngomong naon. Teu ka hati. Gitu. Heuh cenah bejana teh corona kabeh segala ripuh cenah. Segala ripuh. Segala ripuh. Ripuh ku naon? Ke eta cenah cek keluarga teh. Aing mah titah ngubah leungeun. Ngubah leungeun. Ai dahar henteu. Nah tadi pasien tuang di dieu. Pan keur corona sia. Kumaha? Ai tadi teh aya liwet. Teu nepi. Bari ngaliwat meureun. Ngaliwat hungkul. Eta ngubah leungeun make masker. Aya nama razia ge polisi teh. Razia teh lain razia STNK, lain razia SIM. Nah raja naon beget teh. Razia masker. Oh, raja masker. Leuwih penting. Lebih penting daripada di calana. Ayo itu di calana ka jalan jangan ditilangnya. Heeh gitu. Urang mah euy, kesaksian ieu mah ada caritanya. Ya. Jadi keur itu teh pas aya raja masker cek polisi teh. Sok buka maskerna. Pasti buka. Kumaha? Ya kieu. Eta teh asli. Asli yo caang we meunang digaya polisi teh. Moal bilang. Aya dongeng asli ieu mah orang babah gitu. Orang babah. Ya anu orang Sunda. Aya orang Sunda mah beureun make motor nih. Priet cek polisi teh. Mana helm? Dibukakeun we saleting teh kayu. Nah, helm gue eta. Apa disunatan? Oh, bener. Datang deui. Babah, ai babah mah teh disunatan. Mana helm? Dibukakeun. Eta malin helm goblok kupluk. Kupluk. Gitu ya. Tah ieu ngaraha anak sareueus gitu abdi gitu nya tinggal Cidadap. Leresnya Cidadap. Kampung Cidadap sareng anu sanesna masih keneh ngalestarikeun kebudayaan Sunda. Keprok tuh cicing wae. Sarungu atau lapar. Sarua teh diberes neh. Cing bawakeun oreng coba itu. Oh, ada yang macok. Sabab kunaon pot? Iya. Emang Bapak. Iya, kebae lah nya. Bae bebaskeun. Kan tadi geus dibahasnya bahwa kadang ayeuna bangsa urang teh geus digoyang. Goyang. Aduh, eta bisa anya goyang lagi. Mungkin gede yeuh eta. Digoyang teh kunaon tadi kebudayaan barat. Coba kitu geus asup. Ayeuna mah nu karame teh. Nah, K-pop. Adewe mah teh ngarti naon K-pop teh. Eta anu sok lalaki geuningan nu jiga awek kieuan. Kituan teh urang teu ngarti. Eta teh K-pop. Ai saudara urang teh K-pop teh nu sok didahar. Basrek. Jauh atuh. Oh, enggak apa sih gentak ada di ngoleh. Ada di mana oleh? Tangke asuka di oleh. Wah, cuma heeh, kurang terpikir gitu. Ya, K-pop drama. Lebihkeun aya beritana eta aya istri ngantunkeun gara-gara nonton serial drama Korea. Ku eta geuningan serial drama Korea mah teu nepi episode. Oh, henteu. Ya jiga tersanjung baheulanya ibu. Tersanjung teh Cinta Fitri. Oh, Citra Fitri. Eta Citra cek aing gitu, kumaha kana gitu. Cinta Iwan lah. Eta. Lain Fitri. K-pop di drama gitu. Alhamdulillah bingah pisan di dia masih keneh ngalestarikeun kebudayaan. Kapan aya paribasa yeun budaya teh bisa diukur ku yeun hiji martabat teh bisa diukur ku budayana. Mun budayana geus aut-autan ruksak bangsana. Bener pisan. Keprok atuh aing teh ngomong ge teh. Buat di dalamnya diiseun keprok. Aing juga dikarununya. Anu kudu capek mah aing. Anu manggeuna ciri ceucing. Aing mah kieu we. Wayahna sia jadi dalam.
Aidalan teh nya cep dina ilmu sorot asa kecap dalilun dalalan lamna aya 2 dieuwekeun digentik ku tasjid dalaya dulu di palalatan bahwa dailun isimna isim fa'il nuduhkeunna kanu budeg lain budeg panyakit tapi nu ngabudeg maneh. Aduh jero pisan. Jero mah tukang ngagali sumut. Tukang ngebor. Eta kebudayaan urang Ya. Kalau ke kamari nya urang teh dihinakeun Pancasila. Kamari teh Aya teh Saskia Gotek. awas Saskia Gotek anu goyang inul teh. Lain lah gotik beda deui. Lain goyang ino beda Anu ngaran. goyang itik teh. Goyang itik. 1 jam saja. Gitu ya pokoknya itu kenal malah. Eta diajar bisa tadi cara goyang. Teuing da ieu mah teh Allah nawe mujurna hade. Kadang mau we keseksirikeun. Di Kalau Depok. lamanya ayo ngobrol gitu teh bujut saya ya. Entah. Dia ngobrol gitu kita bujut, tapi anu ngobrol-ngobrolkeun pulpen nepi ka duit rakyat, duit negara beak. Ah bener eta geus Saya kan koruptor. nya saya teh Apa? tok ambek atuh. Eta tuh. Sarua ngiras sih. Sarua umpama aing ngesang kieu ge ngobrol kieu. Geus tong curhat wae. Awa-awa kipas angin geuningan dihalangkeun ku Rahwana. Waduh. Ieu. Bisaan sih eta. Ieu teh diajar baheula teh. Bener. Nyeta ka pangaresana Haji Ujat, ngimpi we diajar nama da teu can panggih ge nama Atur ngimpi. nuhun pisan atunya. Nuhun pisan. Aya maneh ilmu ka dalam payu, Heeh. bayaran penonton gerak kumaneh duit supaya seuri eta. Wah tak kudu keur ibu ge bisa sadari keneh. Oh tadi eta tah. Pemahina Pancasila, aya teh jadi duta Pancasila. Duta. Heeh. Ai duta teh naon? Gendut jeung tarang teh kan. Eta mah duta. Oh duta. 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 Terus kamari. Nya. Tah, ieu naon? Odading Mang Oleh. Ta ada dingmang olehnya Oh. viral pisannya. Viral pisan padahal ngan saukur. Odading Mang Oleh rasanya anjing banget. Padahal ngomong gitu unggul. Eta sungguh tak begitu-gitu atuh. Udah gitu ngomongna teh. Odading Mang Oleh. Anjing. Anu pantuna teh geuning Pantun teh kumaha cenah? buah salak dan buah nanas. Buah salak dan buah nanas. Dan buah rambutan. Dan buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Itulah nama buah-buahan. Kamari teh dibere HP. Oh diberi HP. Dibere HP gara-gara ngomong yang anjing gitu teh. Padahal- nepikeun nya, Nya. nepikeun. Cenah ayeuna teh jadi duta kuliner Jawa Barat. Hebatnya. Hebat pisan. Ayo urang mah Ayo pikiran urang. we gula-gula oge aya jugaan aya nomor HP ge aya eta sampo buruk. Eta modal menyang anjing jeung goblok. Kacida bangsa gitu nya. Bangsa urang aya. Terakhir tadi Nya. kamari ting kamari nade Itu balik atuh sia teh. kamarina meureun tadi cenah ayeuna teh kurikulum di sakola teh nepikeun teu dipentingkeun keur pelajaran sajarah Tadi pentingkeun. teu dipentingkeun Teu kumaha nasibna bangsa urang. bener sedih Sedih. Sedih naon? Eta sedih kunaon? sedih Teu dibere duit. lain cak suku sorang ini hidang sia teh kecap nah gitu Oh, eta teh sakola teh bade dikumahakeun. penting cenah ya kurang lah ayeuna teh Asa balik deui ka zaman penjajahan nya negara urang. aduh ke kumaha meureun bangsa kahareup Ya bangsat nepikeun ayeuna reueus pisan Ya. bisa ngelestarikeun budaya Sunda eta kumaha sejarah Sunda geus leungit kan meureun anak kincu urang teh apana teh nya K-pop teh K-pop we. lama naik apa penja telenovela Eta teh ngaranna teh lain pecel lele. Asa di jauh-jauh teh ka depan lapar. buat teh tadi Eta telenovela teh ngaranna teh lain pecel lele. Acep ngaranna teh calung. calung Lain calung silat. silat Pencak silat. pencak silatnya tadi teh tadi cenah naon baheula India kan Nah. kurang teh pernah aya film India India. Bollywood Bollywood.
Iya korban model tehnya. Entah, itu mah praktekeun. Tapi siapa aja? Tara kaliwat ya. Cara kalian. India, terus telenovela kan, eta Amigosnya baheula. Terus naon deui Marimar. Ai mari mati. Anu sok bingung. Marimas. Kasih gentos. Enggak tadi. Marimas, ayeuna mah K-pop teh ki drama kadek nah. Sok loba ayeuna mah jelema teh nyamu awewe loba nu insecure cenah. Insecure teh naon atuh ya Teu percaya diri. Oh, teu percaya diri lo baru bunuh diri. Lain. Oh, lain. Ayeuna mah biaya kulit teh mahal. Oh, biaya kulit. Kurang ge nya. Ya. Boga calon. Cenah can krim pagi, krim siang, krim malam, krim bad, Oh, terima. krim sus, sagala krim we diasupkeun kana beungeut. Kata Pedi-pedi jeung sagalana. Make up, ya. Make up. Ayeuna mah nepikeun ka bulu irung, bulu naon sagala dicabut. Oh, salah dicabut. Sagala dicabut bulu-buluan. Kawenya pamajikan kiai bari kaonangan. Bener. Da bari kaonangan ke jam 3 ai dandan nepi ka jam 2 teh kerek sabelah. Nah margina keur disepan cenah begeutna. Nepi ka kituna. Nah, aduh keur disepan. Heuh eta. Ataki cekolot ai milih awewe teh nyaeta awewe anu sajati ulah awewe nu japati padati. Wah, kumaha tah cik. Ilmu ya. Awewe sajati teh awewe anu nyaeta anu tumut tama kalalaki kasalaki menjadi salaki sabab eta salalaki teh pangeran dunya. Sabab amun urang doraka ka hiji salaki sarua jeung doraka ka indung ka bapa. Amun doraka ka indung ka bapa dilembur kai dangduk, dileuweung kai dangder, dipake pangiret bingkeung, dipake pamikul bengkung, dipake suluh teu ruhai lah ka balung anu niuk. Lir hirup cara gambaran awak dicincak beung dicekek, mangi ka kotor ge eta buntu dangukeun goblok aya ngomong. Aduh tumpah ya. Tah kitu lah geus pisan lah. Aing mah di dieu teh, abdi mah di dieu teh. Atuh cimbalek ngomong teh. Gitu. Ayo ai Sunda mah kudu lemes. Iya. Aya udah kasar-kasar kemai. Bahasa rasanya Sunda mah. Syarat. Da ayeuna cenah lamun ngambek make bahasa Indonesia da kurang ngeunaheun. Ngomong cing kumaha contohkeun atuh ai. Jangan gitu. Ada kedengarangan atuh. Ai aduh bahasa Sunda Ayo kumaha? bahasa lain. Oke deh, keluar. Rasa atuh eta teh. Karasa pisannya. Oh, nyeri hati jori-jori. Oh, ya cerita ada cerita yang dahar. Hayang dahar biasa. Ai kelapar keteun nyai jeung gepukan dengan nah di sebelah ayeuna. Ah, eta ngomong-ngomong dahar urang teh kita tadi teh neangan. Neangan ka dapur teh aya. Nya ieu maksudna teh di Cidadak bejana aya tukang lotek. Aya tukang otek. Ah, tukang lotek nanti. Bisa. Saha maksud lotekna. Nah betungeunah cenah kitu. Sabab cenah nu nyieunna teu boga panangan jeung sampean. Oh, di lekuna teh kumaha oleh. Gitu. Pantesan ngeunah. Eta mah pacampur jeung alam. Eta mah teu kena dicengek kana parangkos aya wadukna. Ai, Samarana teh beda jadi koneng. ada teh tengah ngegula, tengah ngusum. Koneng teh tersehat, tergering mah hidang gitu. Aduh. Atau pisan. Eueuh eta teh tukang lotek di Ka mana ini? Tukang lotek di dinya eueuh di dieu teh. Aya. Oh, pindah ke Cipatat. Aya yuk. Maisoh nya. Sama itu. Maisoh orang kulon. Nya kapagi jeung itu manehna teh keur dagang lotek nya. Allah aya kidalang mendingan kabeneran dalang cing panjampekeun emak ieu aya cai supaya nu meulina loba. Acik berarti ditanyakeun ai mah ieu jualan lotek sabaraha orang mah hungkul sorangan. Nya kurang teh jampean tah mak. Nah satudung jago mah tah lila. Eta mah nya tos eta teh payu lotek teh. Da usah deui geus saingan atuh. Ya sok sadina mah. Oh, deui tukang lotek. Oh, deui manehna eta ngirim rokok ka urang sabos. Bener hade eta. Apet baru dibuka teh cucungup. Lain rokok. Asa belah pun pangi ke dagot.
Salam ke Mang Iso. Mang Iso Bu Iso. Mang Iso. Oh, salam ke Mang Iso. Nya hoyong penak senajan ai teh. Angge teh paling di ending teh emak teh hoyong lagu kidung anu melengkung. Oh, Ai mah teh nah melengkung Mang Awi sanes lagu kidung. Da eta mama halang gini enakun gitu cenah ngomongna teh. Eta teh kita ending teh bari salam cenah. Aing tadi teh yang nongol topi teh saha. Aing tadi teh ditarosna saha dengan biasa we si kasir gitu. Siraga. Oh, Siraga. Sanes balaga lah. Lain. Balaga. Kau bungsu bang cewot bae. Bungsu bang cewot. Sanes bungsu bancet. Lain. Bejakeun nya Mang Iso. Tah kitu merenya aduh reges pisan lah aing ieu teh dibere naon. Tong ahing atuh. Nya eta uci kopi sarua di dia ge tong doro di dinya nu ngeunah mah ustad nu dakwah teh dibere cai herang aya aing ge weunang naon di dieu teh coba hayang minum. Nya Gusti Agung ieu. Tah kitulah reges pisan kuring meureun urang teh nya bisinya kieu cenah caritana teh nya urang kudu bersyukur ka kolot teh nya sabab ai kolot teh geus ngalahirkeun urang. Ieu mah aya hiji carita nya kumaha aya hiji budak ceuri di sisi jalan ceuri kunaon geus aya pake baju seragam nah rek sakola ditanya ku kami teh yang kunaon geus nanti boga bekal mah eta teh ceuri ai ge ceuri boga bekal boga bekal cenah indung eueuh indung mati adi lapur bapak kawin deui gitu aing maneh lahir di mana aing di Bluetooth lahir di Bluetooth nah aya eta anakna naon mata urang ngahulang ieu budak teh ngahayal gitu dibere duit ku kuring dibere sabaraha 2000 we gitulah pokoknya mah saat terakhir meureun kuring aduh hatur nuhun pisan tos dipangkeun di dieu di Cidadap tiasa silih asih silih asuh silih kanyaah jeung silih di kahutangkeun gitu ayeuna mah tos ninggal ya raraya-rarayana abi teh gaduh atos meureun ke di kahutang wayahna tong ditalungkupan pantona nya di orang teh boga hutang ka didinya 50 da bungana aing ngejem 100 dibere 50 baiklah tenan oke we nya balik ke mana mah di dieu ikhlas lah aing motor teh kan bensinna adieu teh aya bensinan eta Kang Deden ku hayang nya yang darong ka darong tenang aya bahan ke mah ai baheula mah nya sok aya ke teh bunga uwi teh sok ngairitkeun eta cau mah kata ayeuna mah siap dalang teh ngagibri we mau dahareun disorok ku anak ijo teh dahareun teh kaina mah kita ditaros ku indung teh mana opieunana dihias gitu urang bisa gitu indung bapak teh kalau ayeuna mah urang rek nembang we da cenah bejana abdi teh ibu bapak pun nini teh sinden kampungna oh sinden waktu zaman Mang Topo tahun 1850-an oh sinden nya da eta ge ngaranna carita da kasaksian atuh nya badan kitu nya terus indung teh pun biang penyanyi dangdut terus penyanyi dangdut kapungkurna teh nyameureun ari abdi ayeuna bade nembang ka mana bade nyanyi naon ya balonku balonku di sana nu sakitu oh iya we tuh nyanyi anu lagu Abdel Janari kumaha cing kumaha atuh pertikeun anu cenah kieu musikan di sekolah enggak ieu aya lain rombongan teh kieu teu nu gamelan kieu atuh urang persiapan heula biasana ari kudu nyanyi mah kudu bisa kan ngebutan lah ini panonton leungit tarik teuing kita aing mah ari gerak tah ibu-ibu bapak-bapak beli hoyong meser rambutan ieu aya oh iya cenah ya itu cita-cita teh yang buuk jeung janggotek mah hiji oh hiji terakhir abi meser cendol ibu bapak cendol CF China cendol naon leungit eta narapa we na lari wae aja tragis ya tadi abon pagi jeung tukang cendol teh serius oh aduh aing mah rumah hutang teh seru hutang eta ku ngahutang wae latihan heula nya sok latihan heula ya ibu bapak abi bade nembang lagu teh kumaha nya
anu eta gina di Pasya Ungu teh anu ikut tahu Lain eta. Oh, lain. Abdel Jatnika teh tadi. Oh Abel Jatnika tah ieu palawargi ieu teh penonton sadaya kagungan YouTube milih bade subscribe like komen mangga ka dieu Heeh, geus dihapus YouTube. Era. Singkat Oke, aja jangan orang. ngarehap segala dia siapa yang nyanyi Lain lagi keren jadi dia mau keprok. Kalau gua keprok. tak itu atuh penonton peka atuh gitu teh Sampai penghargaan sih. ieu engali Siap. kunaon deui Ayo keprok teh ngomong lu. Keprok lu. ada baru surakan surakan atuh penonton kan surakan kunaon deui Kamu tuh nyawer. tanya nu nyawer anu tadi 50 ka mana Didinya padahal. Bener ya imannya. Setelah masukin aku. Asia itu kudu nyanyi kejer Polirina. Kayaknya naon nih. Aduh, lirikna kumaha. apa kapalanya anu ge geuningan lai aduh Oh, orang ingat. Asli. Lain-lain ingat. awas ya foto di balik dong kan So. keprok atuh Aing keur nyanyi. Gila, itu kita keprok. bingungnya itu romantika kehidupan Kudu ditahu aja bangsa urang mah. bangsa orang di Kamu kawal gitu. Keprok teh wae teh Bapak. Kawer henteu nih. kan ada aja teh Euy, ah. aing nyapa di Ayo kakak gitu. Aing keur nyanyi. Geus esi lagi. Gusti. aing ngaleungin eta saha Baiklah, aing mau nyanyi di keprok ke bela. Tamat-tamat teh. keprok Koyo ngebakeun lamunan anjing. Aing anjing Naon? anjeun Oh, anjeun. Ini digajuri Ngebakeun lamunan anjing. siapa ada jeri kan era dia teh Bener ya, bakal bener ya. Terakhir bener ya. mak So koyo anjing ngebakeun lamunan anjing. mari berembunta lagu kami panas saya cepot sudah teh kasurupan Lain. Aing mau. Oh, kita kesurupan mereka. Bismillah. Ieu mah pupujeun ka ibu bapak. ya Lagu ieu bakal pikasedieun. Bae tong dimusikan. sama beli tinggal ke potongan Lain tiga lagu eta mah nu percing lain teh nyanyi.
Ayo jangan dicarekan kudu nyanyi. Najan lengka ngaragancan kamanina Nyanyi nah menikah dicampur gitu. wayang ya gusti sajelau najan peuheur ari kanya lain jambi omongkeun lain jambi omongkeun main bisa gitu gini lain jambi omongkeun Nah, siapa eta mah jiga nu kegering. Geus era juga balik-baliknya Ahmad Alakon. Hampura eta teh lagu eta teh supaya urang teh kanyaan teh tong sok sagala diomongkeun kade umat ibu bapak kanyaah ka budak tong kahadian urang sagala diomongkeun tapi kan urang teh jadi poho keur ngurus budakna kitu nya. Eta teh nya. Kahadian ka sawae tong sagala diomongkeun sok prakti gawe nya. Tah, kopek prakteknya. Atau koprok teh terakhir adalah habi hatur nuhun pisan ieu tos biasa bingah tepang sareng ibu bapak di dieu sok sanajan naon Teu dihiras, teu dibayar naon singkuring teh ieu teh aya jadwal deui jadwal ka mana? narona biasa mah urang aing mah dieu we narona ungapon Asukan teu dengan terana. aduh aing mah tanda Ya teu juga. ya hampura pisan siapunten ibu bapak hatur nuhun pisan sagalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keprok sekali deui. Iya. Oh, iya. Itu kan lah 50. Kalunas ente. Dan aduhunkeun nya. Tadi teh ngaranna teh saha teh? Pamungkas. Oh, pamungkas. Nah, eta tos kahibur urang sarareanya